Assalamualaikum dulur salam buruk baraya salam dunya tepang deui sareng tata dan demi harja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda judulna Balati Demit bagian ke-25. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Bade kamana bung, ka ujung berung? Cek supir nu ti tadi balem teu ngomong. Bade ka Cicaheum, walon ajat bari seuri. Leresan mana daya getos Cicaheum? Sakedik deui leresan warung nu nenggang. Eta atuh di payun, up. Bari reg trek eureun hareupeun warung namang Aja. Mangga atuh bung, cek heho ajat bari jleng luncat ngajleng sarta terus muru ka deukeut supir. Terima kasih, pokna di bari saluwir. Gerung di truk na maju kawetan duka teuing reka mana. Enya we lobah warung teh loba heho, malah aya tiluanana anu dariuk dina bangku panjang hareupeun warung keur jarajan. Heho ajat kebat ka pakarangan warung bari panonna mentrong ka Nyi Ikah nu kawas teu kasamaran kuno anyar datang. Bagea Kang, manehsa ngampleng. Cek Nyi Ikah surti kana rindat jeung kicep nu anyar datang. Pugu di Jakarta ieu nama Akang teh. Kamana ari embi jeung emang Nyai? Cek ajat bari geek diuk gigireun nu tiluan. Aya di pengker, kayak geura urang waltosan heula. Walon Nyi Ikah bari ngaleos. Asaku kabeneran pe ekoleun teh, cek gerentesna pikir ajat bari ngareret ka nu tiluan. Geuning aya penjagaan naon di dieu teh ayeuna mah tos lami kitu. Nembe ti wengi kamari walon heho nu diuk gigireun ajat. Nah aya naon kitu? Cek heho ajat teh bangun nu kaget. Dasar nipon teh awe. Cek heho nu diuk di tengah bari derek-dek nyaritakeun kajadian dina peuting nu geus mawa wadal limaan bala tantara dai nipon. Hutan nembe terang ayeuna kuring mah. Atuh urang teh ngajaga jurig merenya. Cek heho ajat deui. Nyabati muriding we ari peuting mah. Cek heho nu diuk pangsisina satergot-regot nguyup cikopi. Ari bung di Jakarta? Cek nu diuk gigireun heho ajat. Leres aya hilap ngenalkeun heula atuh. Kuring ajat lanceuk Nyi Ikah. Cek ajat bari mesem sarta ngareret ka Nyi Ikah. Kuring dana. Cek heho gigireun ajat. Ieu nu tengah Wardi, Komandan Regu ari nu sisi Uding, pokna deui bari nunjuk. Jung ajat nangtung terus sasalaman ka tiluanana. Atuh itu ieu gup ka patarema leungeun silih hormat. Sabara urang atuh nu tugas di dieu teh? Cek heho ajat nanya. Sargu, walon heho Wardi. Lalu dengan we sakitu mah uyuhan teu ngaririwaan nipon nu paraeh teh. Heho ajat seuri bari satengah nyingsieunan. Keur kitu jol Mang Aja jeung BMeh nu dibejaan ku Nyi Ikah, yen aya lanceukna nu ti Jakarta mapai-mapai ngabagiakeun bari bangun nu geus sono pisan. Di dieu atuh dilebet calikna. Cek Mang Aja jeung BMeh meh bareng nyaritana. Wios raos di dieu tiis sareng bari ngobrol walon ajat. Kumasa dayana daramang? Berkah hari awak mah nganya kitu teh we batin mah teu weleh riweuh. Walon Mang Aja teu kebat, sata terus disalenggorkeun. Mangga calik-calik we heula nya, puguh itu kapalang nuju menerkeun paranjeh hayam. Mang Aja ngaleos deui ka tukang. Di dieu atuh dilebet caralikna, cek BMeh maneh dareh deh. Caina atuh Nyai tuker akangna. BMeh bari malik nyaritana nyeh seuri. Nembe saheng, walon Nyi Ikah nu kakarajol ti dapur bari gek diuk dina urutna. Sedeng BMeh ngaleos deui ka tukang. Mohon di dieu geura caralikna ngalih kalebet. Nyi Ikah mairan BMeh bari belenyeh imut ngagelenyu. Pajar di dieu mah loba jurig nyiliwuri, kumaha teu sieun? Cek ajat neuteup ka Nyi Ikah. Regreg we ayeuna mah da aya nu ngajagi. Walon Nyi Ikah mesem.
Ari eta majar siluman teh ngarahna ngan kanipon wungkul nyaan teh bung. Cek Ajat de bari ngareret ka heho nu tiluan. Ari kanyataanna mah kitu. Anak kitu mah atuh meureun batur nu diarah-arahna urang nu sina meranganana. Asa ngeunah teu ngeunah eon cek kuring mah. Pugu ya gari wegah nama ngan kumaha tuh dageus jadi parentah. Dipungpang mah meureun kumaha. Ah bung masuk kawas nu tacan ngalaman bae. Cek Heiho Wardi bari nyerengeh seuri. Nu mata geus ngarasa mana nyarita oge. Ngan ari nyebut kaduhung mah moal asup Heiho teh da geus tamaha bongan sorangan. Tu da lebah kudu pecoh jeung batur sorangan ge kuring mah geus pohara tu panujuna. Geura cara jeung peta. Nah asalna teh make kudu benang diadu dombakeun. Apan ieu mah siga nu ngahaja pisan disiar pipecoheun antara urang jeung urang teh. Teu kebat Ajat nyaritaana da ditempas manten ku Heiho Wardi bari jeung baturna ngareret ka Ajat. Nah kumaha kitu bung? Nya geura we mun seug parenglar aya peta ngaliwat ka hareupeun penjagaan Heiho. Kajen pangkat naon mun teu saluwir teu heula mah apan geuning ku urang sok dihoh. Bari disimpangkeun ka tempat jaga. Malah kuno barang ngasan masok jebet ditampiling. Cing nah kitu peta teh alus. Mungguh cek rarasaan kuring masa pohara teu merenah na jeung kacida goreng patutna. Cek Ajat deui bari mesem. Memang karasa teu merenah nama. Bangun anu kacida katarik na ku caritaanna si Heiho mamalihan teh. Tapi naha atuh sok dijalankeun. Jep repeh teh nu nyarita sakemek-kemek acan. Nu tiluan semeting haruleng bari dipencrong ku Nyi Ikah jeung ku Ajat. Kawasna saeutik-saeutik nyerep oge kana pikirna sagala rupa caritaan Ajat teh. Kawan tu geus meunang ngatur. Ngajaga di dieu geuna taku wegahna ku kasieun mahnya. Cek Ajat deui bari nyerengeh seuri. Komo da urang makan keneh pisan kana kepercayaan ayana bangsa siluman tririwa jeung jurig teh lain. Kitu pisan, ongkoh ngajaga naon deui? Walon Heiho Wardi. Hehe. Puku mang jagikeun warung sanes. Tempas Nyi Ikah bari nyikikik sarta ngojengkang ka tukang. Tukung silila geus jol di mawa cikopi sagelas sor disodorkeun ka Ajat. Diakaleun teh loba, cek Ajat deui bari ngucek-ngucek cikopi ku sendok. Sanggeus nu tiluan balem teu ngomong. Hehe, keur alesan mah gampang matak naon sing sieunan we sakur Jepang nu ngulampreng ka dieu. Diawuran oge ku keusik piraku teu ngacir. Nyen wadal anyar ge matak naonnya ngarah sieuneun mah. Tempas Heiho Uding. Nyanya milaur si enggang can aya nu Noel. Tembal Heiho dana seuri bari ngareret ka komandan reguna Heiho Wardi. Nu pokok mah samiuk sabilulungan jeung babaturan. Cek Ajat deui mairan bari suruput nguyup cikopina. Wani tu da kuring ge ngaheureuyan mah, cek Uding. Bener ding. Dana seuri bari ngareret ka Uding. Teu wani kunaon atuh diganda bari jeung. Cek Uding teu kebat nyaritana kaburu jol manten jip si Engang. Si Engang datang. Cek Wardi ngahuit ka anak buahna. Bari jung nangtung nyampeurkeun ka sersan Jepang nu kakara turun tina jip. Sedeng Ajat jiukna tuluy pindah ka jero ngadeuketan Nyi Ikah. Teu aya kapriyogiana naon kanggo didugikeun ka Pasumantri. Ajat ngaharewos. Naon atuh dah kesaksian ieu ku akang ge panginten. Walau Nyi Ikah. Pilih aya nu kedah dibantuan. Teu aya sayeuneueun mah. Mung eta we abdi mah. Hoyong geura ditarik nu ngadon jaraga di dieu. Sareng paur deui ku obrolan nu bieu teh. Nah kumaha kitu? Ajat nanya dari anaker. Mohon nah moal langkung nambihan kacurigaan ka urang dieu. Upami peta maranehanana leres-leres dijalankeun. Paur teh abdi sok sieun ukur matak ngahudang tambih murang maringna Jepang ka rahayat. Ceuk Nyi Ikah bangun nu kacida hariwangeunana. Sakedapan Ajat ngahuleng kawas aya nu dipikiran leuwih anteb. Geus kitu pok nyarita deui basana. Kawasna mah moal. Nu terang mah bakal ditarikna penjagaan nu taya hartina di dieu. Walon Ajat pasti. Nyi Ikah jempe bari ngareret ka BMeh nu ngiceupan ti jero. Ngalih kalebet salikna Kang, ceuk Nyi Ikah deui.
Sumohon di dia gerak peperihan kahormatan tiasa. Cek BMeh dareh deh. Bet ku nyesahkeun sagala geuning. Cek Ajat beri gek diuk sila di tengah imah. Teu nyesahkeun teusing, mangga saaya-aya dinu teu aya we. Cek Mang Ajat beri andekak sila. Ngate ngondir heula lalab atuh nyai. Nyaritana bari malik ka Nyi Ikah jeung BMeh. Nu matak teu kaburu. Walon BMeh bari ngojengkang ka dapur. Keun we atuh mending ge ieu jengkol ngora. Cek Mang Ajat bari dolewak nyoelkeun jengkol kana sambal tarasi. Sok emut kapun aki abdi mah ari ningal jengkol ngora teh. Cek Ajat bari ngarongkong goreng tempe. Kasedep nanya. Sumuhun dae teu pamituang jengkol ngora teh sakali mayunan aya kana 50 na. Tudah raos terang kersakeun pangitan ujang mahnya. Resep sute kana gorengna abdi mah. Atuh kedah nu kolot digoreng mah. Kolot jiga emang ya. Ari ujang di Jakarta dines teh. Cek Mang Ajat bada dahar bari ngenyot padudanana. Mohon mung rupina bada dialihkeun deui ka dieu duka iraha. Walon Ajat bari nyemplekeun cau Ambon tina sikatanana. Mending ge cakat-cakat di dieu. Cek Mang Ajat bari nyerbungkeun haseup padudanana. Mohon serang sakalian we abdi teh bade nitipkeun pun adi. Maklum deh henteu-henteu oge budak waraheun keneh. Ku kitu teh mah atuh da budak sabalisung. Cek Ajat bari ngareret ka Nyi Ikah. Perkara si nyai maulah teuing dianggo emutan. Ongkoh boh emang boh embina es tugas asa ka anak sorangan bae. Ari eta kanu jadi peta naharai atana piraka. Mang Ajat nanyakeun darta pedah Nyi Ikah bade tokung si bebeja rek neang lanceukna nu jadi peta di Cimahi. Sanggeus ngahulang sakedeung bari renyut kulit tarangna. Pok Ajat ngawalon. Kadinya ge pernah adi abdi mah. Atuh manehna teh di kontrak tanara dinesna. Kitu we geuning jadi patarenggang sareng dulur teh ari tos kieu mah pada galede. Mending gak kitu papada mah cakal. Balikanan pacaket sok aya-aya bae gerabahan pacogregan teh. Teu cara paanggang sok sono dina pajonghokna. Paribasa teh ari jeung dulur mah ari deukeut bau tai, ari jauh seungit kembang. Mang Ajat nyaritana bari ngareret ka Ajat. Leres kitu Mang. Walon Ajat si heho mamalihan bari tuluy pamitan rek balik lantaran ganjang geus lila. Dadaku nama rek tutuluyan dumeh aya keneh nu rek ditembungan. Boy nu sakitu menterang panas nate kaburitnakeun mah ana reup bae angkep meded ku pihujaneun ngadingding di sakuriling bungking. Sedeng hawa karasana bayeung yang karareunang. Angin ngahiuk mani ngagelebug mulek mawa ke kebul taneuh. Kilat pating burinyai, gelap pating beledag di barungku guludug gegelegeran. Ger bae hujan ngagebret mani kawas menang nyicikeun ti langit. Heiho nu jaraga lebah warung Mang Ajat birat lalumpatan ngadon ngariuhan ting sulumun di warung. Ku gede-gedena hujan sakedeung oge cileuncang geus ngemplang minuhan buruan. Kamalir jalan mani ngagulidag malidkeun runtah-runtah. Geus puguh susukan mah kadinya palidna cai mani umpal-umpalan. Di dieu atuh dilalebet calikna sawer di dinya mah. Cek Mang Ajat bari nempo kaluar. Mangga muhun Mang. Walon heho nu ngariuhan bari ting rareret ka jero. Tapi saurang oge teh nu asup da puguh rek di mana diukna. Ari patempatan sakitu hareurina mah. Kawasna ari kudu ngaganggu pribumi mah teu radieun. Nyawayahna we sawer-sawer ge kajen ngarapetkeun maneh kana sisi bilik. Asa kateu ari ngajaga naon atuh di dieu teh. Cek heiho nu saurang ngomongna bangun nu aral. Ngajaga nu eueuh tempas baturna. Nu eueuh kumaha? Enya ngajaga nu eueuh nu teu kadeuleu apan ari bangsa siluman mah teu kadeuleu juringkang na ku panon lahir. Jadi kudu dijaga nu kitu teh ku urangnya. Berarai teuing dewek mah. Neuleuh ge hayang ulah. Nya ngeunah ehet teu ngeunah eon si penjol nu diarah-arahna. Urang nu sinayang hareupanana. Leuheung mun musuh nu kadeuleu onaman gampang ngabdilna.
Manamun parang kawenehan panggih rek diwawuhan ku dewek mah. Tempas heiho uding. Boro-boro wani ngawawuhan, nu nyamah ngacir we beureun. Tempas baturna. Dirontok ku dewek mah, da bejana geulis cenah. Lumayan tambah tirisnya euy. Tempas heiho dana bari ngahaha. Nu puguh mah hayang gerak enggeus bae tugas di dieu teh dewek mah. Heiho nu nangtung deket panto nambalang. Bener kitu euy. Walau nu rea mani raeng. Kumaha atunya akalna cek nu nangtung deket panto deui bari malik. Gampang urang singsieunan we sakur nipon nu lampreng ka dieu. Tah lamun ceuk maranehanna geus sarieun mah kari urang nyeun alesan teu sanggup ditempatkeun di dieu. Tembal heiho uding. Hihihi, kumaha mun ayeuna mah urang nurutan si balati demit. Keun sugan urang masih bayonet demit matak naon. Cek heiho dana sompral naker. Akur euy satuju. Cek Nurea ngahaminan. Shh, gegabah nyarita teh. Wardi minangka komandan reguna ngahuwit bari ngareret kanu araya di jero warung. Sudah sebel abdi mah. Walon heiho dana bari ngareret ka Nyi Ikah nu ngablengeh seuri. Hehe, deet nawakna ge ieu mah. Nyi Ikah milu nyarita bari ngahihi. Leres bejakeun we ka ditu kanipon geralis. Cek heiho uding seuri. Meureun teu ditekuk pangheulana mah. Heiho dana nyengir bari ngareret ka heiho Wardi nu jadi komandan reguna. Kulila atuh hujan teh nya. Cek Wardi nyalenggorkeun obrolan anak buahna. Hujan bodas, sok teras merupuy gerak. Tembal Nyi Ikah mairan. Mohon nu ngaliwat ge meniraat kieu. Cek Wardi ngareret ka Nyi Ikah. Tuh hujan teh kalah beuki ngagebret geuning. Nyi Ikah nyarita deui bari panonna neuteup ka jalan. Sabot keur guntreng ngarobrol kitu, reg aya jeep eureun hareupeun warung. Jut sersan nipon nu tumpakna turun. Sedeng heiho Wardi nu biasana sok buru-buru nyampeurkeun, harita mah jongjon we ngiuhan da puguh hujan masih kena sakitu ngagebretna. Ingetanana piraku teu ngamaklum ieu. Para heiho nu tadi rame hadeureuy bari galecok ngarobrol di warung kuting cikikik seseurian teh. Ana jep bae jempe lir gaangka tincak. Da puguh nyarahoeun nu datangna teh sersan nipon nu pohara gangas bengisna. Malah geus neulah disarbutna ge apan si engang. Malah teu jauh tina sangkaan Nurea yen jolna teh tangtu bakal morongos. Sabab kabeh heiho nu tugas ngajaga kalah ngariuhan ngeunah-ngeunah ngadon ngobrol jeung saleuseurian. Bakero, heiho jaga-jaga tidak bangus. Bakero. Pokna bari nyampeurkeun ka Wardi nu sikep hareupeunana. Bakero, heiho. Bari jebet-jebet pipi heiho Wardi tampiling di bulang-baling kencaka tuhu. Heiho Wardi semet balem bari rei beungeutna euceuy beureum. Lain beureum ku tapak dampal bae. Pang-pang namah pohara ngarasa erana deui kuno aya di warung. Sedeng heiho dana jeung uding maniti papareket meureupeun leungeunna. Bawaning kumilu ambek arerek ngalawan pimanaeun. Ujan, takut ujan kah? Kura, ujan, peruru heiho maju mesti. Pokna beri jebet-jebet mindo nampiling deui. Teu semet ka heiho Wardi bae ngambekna si engang teh. Tapi tuluy murang maring ka Nurea bari dibariskeun di tengah-tengah ngagebretna hujan. Atuh mireungeuh kitu mah Nyi Ikah ge huntuna mani kakerot, leungeunna ti papareket kawas nu ateul bawaning ku sebel nenjok ketak jeung talajagna soldadu Jepang nu taya ras-rasan sasat ka jalma teh ngarekan kawas ka sato hewan taya ajen. Komo Mang Aja jeung diemeh mah kawas nu geus teu kuateun mireungeuhna oge. Mana tuluy bae ngaleos ka dapur ngadon ngadedempes bari si duru. Bakero, ujan jaga mesti. Cek si engang bari ngabariskeun kabeh heiho sarta gampleng-gampleng bari tampilingan pipi katuhuna nepi ka beakna terus dibalikan ditampiling pipi kencana. Sanggeus kitu heiho Wardi dititah maju ka hareup sarta dititah nampilingan anak buahna anu saterusna sinasil tampiling 2 kali sewang satarikna. Anu lalaunan mah malah nu nyabokna ditampiling ku si engang da disaksian atuh. Geus beres nu silih tampiling kakara si engang seuri. Kabeh repeh taya nu wani ngomong. Ngarangtung teu beda ti acan taya daya.
sedang batina mimiti ngulisik boga rasa diteng-teinganan ku bangsa nu ngaku-ngaku jadi pamimpin berijeng cenah rek nanjerkeun kamakmuran di Asia Timur Raya. Cara nu eces ka uni dina semboyan atawa kacapangan Jepang 3A anu hartina cahaya Asia Nippon, pemimpin Asia Nippon, pelindung Asia Nippon. Cihujan nu cipruk masihan awakna tuluyna karasa asa keclakna tetesan cipanon pertiwi nu midangdam hayang geura lesot tina kungkungan rantai penjajahan. Ngangres ngenes dumeh ningali putra-putrina masih keneh angger jadi kekeset bangsa deungeun sarta dihina beak karep estuning bangsa pribumi teh teu beda dianggap satu hewan ku kaum penjajah mah. Teu jaga-jaga teuing di mana pangeran geus marengkeun siksa jeung wawalesna ka makhlukna nu geus nista nonggongan kana ridona bareng jeung catna si engang unggah kana tangga jipna. Ana brinyai bledag gelap nyamber maningan sakilat pisan. Leng si engang teu inget di bumi alam. Kubrag ti beubeut ngadon kokosehan dina Cileuncang. Marengan ngabulak-bulakna jeep anu kahuruan. Ana diburu ku para heho geus taya nyawaan deui, awakna tutung kawas kabeulem. Nyi Ika semet olohok mata simeuteun, sedang Bang Aja jeung BMH norojol ngahegak bawaning kureuwas. Sajongjongan semeting haruleng bari teu ngomong sakemek. Kabeneran gerung-gerung sada sora truk ti wetan. Hei ho uding gancang lompat ka jalan bari ngulang-ngulangkeun leungeunna. Atuh reg bae truk teh eureun heg teh kabeneran keur kosong. Sudanco atawa Letnan Peta nu diuk di hareup nempo kana mulekna haseup tina jeep nu kahuruan bari nanya ka hei ho uding nu nyampeurkeun. Naon bung? Disamber gelap, Nippon saurang jadi korban. Walun hei ho uding. Iraha? Cek prajurit Peta nu nyupiran. Nembe. Uluh. Mohon punten we Pak, pangbantunkeun itu nu kabentar gelap. Hei ho Wardi nyampeurkeun. Jutso dan Copeta turun bari ngagebrugkeun pantau truk. Berebet lompat ka warung. Ari breh teh nya we kaayaan si engang nu geus teu nyawaan deui teh pikawatireun pisan. Beungeut jeung awakna tutung kawas nu kaduruk. Sakadapan mah Sodanco ngahuleng. Geus kitu pok nanya ka Heho Wardi. Kek, ari ieu sasar Nippon teh kira-kirana di mana? Komandan abdi, Pak. Walun Heho Wardi. Ari di bentar gelapna di mana? Di Najib? Mohon bade unggah pisan ka Najib. Walun Heho Wardi beri deg-deg dicaritakeun ti mimitina imeut pisan taya nu kaliwat. Hukumullah rupina, Pak. Cek Heho Dana. Teu jaga-jaga teuing nya. Mana ari lain ge ari kalakuan teh ulah sok nyeta-nyeta teuing kalakuan saudara tua. Cek Sodanco Peta bari seuri. Punten we ye Mang, ngeri-ngeri riweuh. Cek Sodanco Peta ka Mang Aja nu norojol teu jero. Dosa wios Aden, mewok bae teh sanes naon Mang mah. Bawa ningku kabantun gemper ku itu kumbina. Walon Mang Aja. Kuasa negang pisan atuh warung teh Mang. Pokna deui bari nempo ka jero. Atuh red ka Nyi Ika, bet katarik make hayang papanjangan ngobrol ge. Ngan orok kaya mustahil korban diantep teu buru-buru diangkut. Sok atuh payang kana truk dihareup we barengan kuduaan. Cek Sodanco Peta marentah ka Heho. Leuh walurat ku hujan we nya Den. Cek Mang Aja. Mohon damun seug teu keur kieu mah hoyong ngopi heula. Walun Sodanco Peta bari ngareret ka Nyi Ika nu neuteuk bangun asa-asa geus panggih jeung Sodanco nu dedeg pangadegna kitu teh. Mangga atuh Mang. Berebet manehna lumpat jreng mancal kana truk bareng jeung gerungna truk maju. Hujan geus mimiti raat. Hei ho masih keneh ting laliu di hareupeun warung bari marut cicit tiriseun. Da puguh bajuna baraseuh urut dibariskeun basa keur hujan ku si engang teh. Ngadurukan geura euy ame haneut. Cek Heho Uding. Naon nu didurukna loba ge suluh bararaseuh tu da bong ngancip ngadon di pareuman. Lain di pareuman atuh pareum ku maneh apan sidi kahujanan. Enya untung we keur gede hujan, cacak mun henteu mah bahaya. Paur ngarentap ka dieu we ka warung. Cek nu saurang ngareret ka warung. Lain ngobrol neangan suluh anggur si. Cek Uding rada nyentak. Nyuhunkeun suluh gerak ka eulis. Cek nunang tu gigireun Heho Uding sarta ngareret ka Nyi Ika. Lain nyuhunkeun meuli kitu. Ulah hayang cukup ku pamere bae hirup teh.
Nyi Ika kawas nu surti kojengkang ka dapur tekung silila geus jol deui bari mawa sulus satangkeupan song diasongkeun ka Heho Uding nu nangtung deket lawang. Nohon lis cek Heho Uding bari nyerengeh seuri. Geten puguh ge dewek mah boga dundungan teh. Cek Heho nu nangtung gigireun Heho Uding. Ah ngomong ilaing cek Heho Uding bari nyigeng ku sikuna. Di dieu ye dinu tuhur ding cek Heho nu saurang. Mun si Dana hayang teh hideng mangmawakeun salinnya cek Heho Uding sanggeus papada ngariung durukan. Piraku we sugan tempo Heho encon nu cingogo gigireun Heho Uding. Enya ku poho teh ditalatahkeun cek Heho minta bari ngadare-dare petna kana durukan. Lain euy, urang durutan si balati demit teh ayu cek harewos Heho encon. Nya beteu punah ku si engang geus kojor di bentar gelap. Hate mah asa angger we nyeri. Tuda asa dihina pisan dewek mah. Cek Heho Uding. Dewek mah kur bae asal sanggup balemna. Cek Heho minta. Balem kumaha cek Nurea. Nya ulah sok babari geruh. Tuda moal ka mana neubeulna nya meureun kanu eueuh lain. Cek Heho encon. Kasiluman nya cek Nurea. Nya kadinya kanu kerame atuh. Jadi akur sararea ieu teh nya cek Heho Uding nanya kanu 8 urang. Akur asa ulah lebah dieu tembal Nurea. Cep repeh kaayaan mani mongkleng pi kakeungeun. Anu kadenge ukur recetna bancet patembalan jeung suara belentuk. Nyai, nyai, sorot lampu ti belah kulon. Beuki deukeut beuki atra gerung-gerung. Reg eureun hareupeun warung. Sidik Cip nu nganterkeun Heho Wardi jeung Heho Dana dibarengan ku letnan jeung sarsan Jepang nu nyetiran Jeep. Geus ngayakeun papariksaan saperluna bari ngabatrean kana Jeep anu geus geheng bagian hareupna. Sakedapan letnan jeung sarsan Jepang teh ngabedega we nangtung bari teu ngomong. Seuur, paralak aya nu ngawuran ku keusik. Bareng jeung ngole nyai na batre anu disorotkeun ku si letnan. Apakah? Cek si letnan nanya ke Heho Wardi. Itu tiap malam suka terjadi. Ulun Heho Wardi beri drak-drak nyaritakeun pamanggih jeung kepercayaan urang dinya. Takutkah Heho? Cek si letnan deui bari ngahulang. Takutlah. Blug, kulutuk. Brai disorot ku batre. Sidik batu sagede sirah budak ngagorolong dina aspal. Hah? Siapa rempar batu? Cek si letnan melohok. Mungkin itu arwah-arwah yang telah mati karena terpaksa. Walon Heho Wardi. Oh, begitukah? Si letnan unggut-unggutan bangun anu tambah percaya. Beri jeung ngadadak karasa ruy-ruy naka keung nangtung di palebah dinya teh. Cacak mun teh era ku Nurea mah kawas namanena sorangan ge tuluy ngejat. Oke Heho. Baiklah, saya purang. Cek si letnan bangun nu kabeku ka keung. Cat unggah kana Jeep. Piur bae dilumpatkeun ku supirna. Hihi, kakara disingsiran ku sakitu ge maburnya euy. Cek Heho Uding. Kunyang sugan teh nya we ririwa si penjol. Walon Heho Wardi. Hihihi. Les bae ringkang Heho Uding teh tembong dilegdeg ku mongklengna peuting. Digerog-geroge ku Heho Wardi teu nembalan. Rei keung bulu punduk mani maru ringkak. Cag baraya Dwi Kadieu heula dongeng Sunda anu judulna Balati Demit bagian ka-25 karya S. Sukandar. InsyaAllah urang baris tepang deui dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Miharja pamit. Permios.